santri di dia kudu ngabejaan lamun hayang manfaat ilmu maaf ingat kena keterangan al adabu fauqal ilmi ari adab-adaban aya di saluhureun ilmu sekarang jangan anjeun santri pasantren puluhan tahun kitab numpuk tilu gudang moal manfaat eta ilmu lamun goreng akhlak kanu jadi guru kau mau balik mutuskeun silaturahmi jeung guru maaf malu ujug-ujug jadi ustad anjeun hei lamun teu boga guru bener sanad eta sabab kemuliaan umat Rasulullah diantara anak ngabogaan sanad ngabogaan guru moal jadi kiai moal jadi ustad moal jadi ajengan lamun teu masantren heula lamun teu boga guru mantap penting boga sanad keilmuan urang narima ilmu teh kudu kajalma nu bener-bener kanyahoan sanad keilmuan anak mantap Ibnu Syihab Al-Juhri mah tegas lamun aya ilmu ka urang tanya eta jelema summu lana rijalakum saha guru anjeun di mana masantrenna in kana min ahli sunnah fanakhudhu wa in kana min ahli bid'ah fanatruku lamun aya guru anjeun di golongan ahli sunnah wal jamaah diterima ieu nasihat lamun di luar ieu ditolak ku kaula tegas lain ulah neangan karena internet lain silakan YouTube Google silakan ngan tetap orang kudu boga panduan guru orang Kang abdi kengeng makalah ya tina internet ya leres teh Kang ieu keteranganana soheh teh leres teh runtuyan sanadna cek guru orang teh wah bener ieu mah aya na kitabna akang geus sok ngamalkeun ieu mah kengeng Kang diamalkeun ku abdi anya teu nanaon atuh bagus ieu mah berarti ada yang mempertanggungjawabkan lah sembarangan main amalkeun wae tina internet kalau mau sesat sanorek tanggung jawab ayo terus mantap kayak ngaji mah kudu ka majelis tah kudu jelas guruna aya jelas masantrenna leres teh loba nah ustad Bararijil bari masantren henteu tapi bari sapidato di mana diajarna di pasantren al interneti eta nu ngajarna Kiai Al Yutubi jeung Kiai Al Google lain ulah lain sok guru aya panduan sohibul ijazah guru urang saha oh ieu urang manduna ka guru ieu supaya aya nu mempertanggungjawabkeun kailmuan urang kata ieu penting nama santren tah baheula mah kitu barudak hei indung jeung bapak merhatikeun didikan agama terutama keimanan ka anak-anakna bener jadi prioritas utama tentang keimanan ditanamkeun ke anak-anakna kayak aturan terlepas tina pangkuan indung baheula budak 4 tahun masih kena nyusuan bener salila disusuan di pangku ku indung teureun bibir make istighfar make zikir jadi karekam we kalimat Allah lafaz Allah teh ku ceulik budak bari ngahuapan teh ngahuapan orok bapan baheula mah ngahuapan dawuh blender dibeuweung heula digayem ku indung leres itu bager kasep laparnya Allah ya Rasulullah ayo ngobrol jeung orok teh kitu bari ngabeuweung inuna soleh bager bener bu bener mata kayak penelitian baheula naon sabab loba anak nurut ka indung bapa baheula sabab anak baheula loba ngadahar ciduh indung mata nurut ka indung konon ayeuna loba budak ngalawan indung jeung bapa ayeuna mah geus eueuh budak ngadahar ciduh indung terus sampai hayo asongan budak ayeuna cobaan disukan ku ibu jaga di jaya waktu mangpet ka budak budak teh ih mah gila mah loba rasa mah tina kenju jadi decigong si goblok malah ngaledek ka indung mantap diganti ku blender ayeuna mah bener ku blender ayeuna mah tah seeutik kadaharan jeung budak meuli blender asupkeun colokeun listrik pencet bubuk walkeun ka budak gede we seeutik hidungna nu lieur muter siga blender sok loba anak blender ayeuna baheula indung mere ASI air susu ibu air minuman yang paling bergizi untuk anak teu dibates baheula mah 4 tahun budak masih kena nyusuan baheula ayeuna mah geus jauh jeung indung budak ayeuna kerak borojol geus dipisahkeun ku indung geus dibikeun ka sapi budak teh gede we saeutik jang ka dieu oh anak sapi ayeuna ya jang nu ngarora nu malas salah lubur keneh tong nya mere ASI ka anak pikeun satu-satunya minuman yang paling bergizi adalah ASI satu-satunya minuman ketika terbuka can pernah digembrong seungit can pernah digembrong reungit can pernah digembrong sirup adalah ASI terbuka oke
taruh di gemrong sirup. Hebat nasi. Dan ketiga, satu-satunya minuman yang berlaku untuk semua usia adalah ASI. Jadi mirip otok Tuhan untuan eta orok, tapi orok brewokan begini kan. Berarti orok kajajaden eta. Baheula matenya bari ngais budak nyusuan anak sok bager kasep bari bobo bari diais ku indungna ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Indung na menang ganjaran budak na damai hatena rekaman kalimat tauhid ya boro-boro ngais budak ngayun budak sadaek-daek we ngomong gak timang-timang anak kejuri bapak anak juri budak di mandian kayu putihan disedo di bedak disipat eta budak ditetep ku indungna neng geulis sing solehah bager ma oge tunduh ieu teh yang saya yang istirahat tapi ma ridho ma ikhlas ngaulaan maneh teu nanaon nu penting maneh jadi budak nu solehah taat ka Allah taat ka Rasul nurut ka emak ka bapa bager geulis ngan memeh sare bager tancepkeun dina hate anjeun anterkeun emak jeung abah engke di akhirat karena panto surgana Allah sok beureum bager astagfirullah rabbana balaya eta memeh istighfar ngais budak nyarekeun budak indungna wasiat nancep dina hate anak ninjak budak na remaja rek lalaki rek awewe geus diwasiatan ku indungna bahkan budak gaul ka mana-mana geus jauh jeung indung bapa eta budak bakal kafikir ya Allah ingat amanat mak baheula anterkeun mak jeung bapa di akhirat kana pantos surgana Allah berarti kuring kudu ibadah ulah doraka karunya ka emak jeung ka bapa pernah teu wasiat kitu ka anak anjir sok ngomong naon naik karek sih ya Allah ini tengah penting budak orang cerik sok ngomong naon indungna repes ya gondengkeun merakeun mana budak bacur merek kayak kieu teh capek nyepepe layak wae budak nu cerik indungna nu kasurupa atau eta mah indungna nu kudu disusuan. Ya Allah, tengah penting ceri kata budak pangku ku induna kasep bager mak ridho mak ikhlas ngaulan maneh sanjana ge mak tunu ya teh geus gawe ti sebelum nepi ka sore ngaulan maneh ayeuna tengah penting kudu nyaring deui teu nanaon mak ridho mak ikhlas sok bager kasep soleh sing bager sing soleh sing taat ka Allah ka Rasul nurut ka mak ka bapa ngan memeh beureum bager marek wasiat anterkeun mak jeung bapa ke di akhirat kana pantos surgana Allah sok beureum bager la ilaha illallah hebat eta indung solehah nu gitu teh ngawasiatan anak tengah penting banyak udah geus mandian kayu putihan di bedak disendol disifat tapi kababak belur banget budak kangku ku indungna sugan trek dikir eta indungna tikater anak tah ieu anak saha dua anak siang tapi ngalirkeun budak kayak gitu orok nu jadi ulang-ulang tadi aku ku indung cekorok atuh anak saha untung teu demo teh budak terus aya indung nu nanya kitu ka anak tah ieu katep-katep teh make cacadela dikatep ti raja ti kebo ti eme kabeh tai absen gaul-gaul jeung tai atuh budak atuh bentes we ngomong jeung anak teh si kasep si bager kitu dikatep ti raja
iya anak maneh awewe teh kada sok aya kitu nya bapak lagi saluana sok aya balik digawe sono ka anakku datang ka imah anakna mapag aya puyang udah tak bisa lempang bisa ngomong ke bapak anak teh hideng muka panto langsung ngagoak anak tak ya anaknya bisa ngajawab dan wis hideng anak iya puas ya dibalikin ke anak terliwah lah mulus gitu ya tapi ibu lumayan sih apal kenetanya ubar pas ya kuring geus nyoba eta geus nyoba balik di mana-mana pemajikan pundung manyun di tengah imah cekuring kumaha yo ngubaranana ingat kadinya sampelkeun pamajikan ugar manyun bari kuring dodongkoan geus paru-paru kuring nganggoak anak tah oeng-oeng anyun pamajikan ugar manyun langsung calangap langsung mudah-mudah ketika rasa samping merosot kapincang samping-sampingan sok aja amal kenetanya si ribut salaki ke pundung biasa di ubaran buka ilmu balik kerajaban ece ka dapur seduh cai kopi asongkeun ka salaki nu keur manyun balik ece ngagoak anak tah oeng-oeng hideung insyaallah ece dicamok mah atuh hideung nu disebut sok ayo balik deh geus nepi ka mana riksakeun anak kurang wauhna ka Allah kali kerajaban lain menang anak ta'a wae riksakeun jang saha pangeran wajib disembah diibadahan ku urang Allah mah berarti karak tahap kahiji ta budak ma'rifat bil asma tingkatkeun ma'rifatna kana ma'rifat bis sifat wauhkeun kana sifat-sifat mulyana Allah sok sanajan gitu sifatna Allah teh ka hitung teh aya wates wangeunana khalliyun bagulun ala khalli mutanahiyah cuma ulama tauhid zaman dulu merasa kasihan kepada kita supaya tingkatan kualitas iman jeung tauhid urang matang ka Allah ningkat ka Allah kualitas tauhid maka aya nu wajib dikanyahokeun sifat mulyana Allah nu wajib dikanyahokeun aya 20 sifat maka jadi pelajaran baheula mah wajib eta dipelajari wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi sampai mutakallimun tujuan anak naon yang ningkatkeun kamaarifatan urang ka Allah Allah teh wujud dan wujud teh aya dalilna Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma ari Allah aya buktina aya ciptaanana mana nu nyiptakeun 7 lapis langit jeung bumi jeung perkara nu aya di antara langit bumi eta bukti bahwa Allah aya sabab aya da damelanana kadua sifat kita ti heula Allah maka mustahil kapiheulan ku Adam dalilna huwal awwal wal akhir sifat Allah baqa langgeng wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram terus nepi ka mutakalimun jadi pelajaran baheula ayeuna mah asa geus teu kade ge da domna acan ayeuna baheula masa jadi pelajaran wajib beres karena sifat mulia waukeun ma'rifat bil af'al eta budak supaya kuat keimanan jeung tauhidna ka Allah waukeun kana dadamelan Gusti Allah bari diawali ku tasbih setiap ningali dadamelan Allah tengah penting dituyun tabudak ku bapana keluar aya naon Pak teh sare ujang encan tuluh Pak ayo urang keluar tinggali keluar tinggali ka langit naon yang itu caang pa bulan sakeureungeun bulan itu singkar di naon bintang Pak indah teh indah Pak caang banget saha nu ngadamel bulan bintang saha Pak Allah nu ngadamel sok ngaos tasbih muji syukur ke Allah subhanallah maha suci kau ya Allah yang telah menciptakan bulan dan bintang di malam hari begitu indah terima kasih ya Allah aku masih dikasih kesempatan untuk melihat ciptaanmu yang indah subhanallah ningkat iman budak teh ka Allah isuk-isuk jangan naik motor kemana Pak? Ayo Bapak jalan-jalan orang ke gunung nepi ka gunung di puncak ningali jam itu naon Pak indah naon pegunungan awan Pak sanu ada mah
Allahnya Pak, iya. Sok atuh geura muji syukur ka Allah. Subhanallah, maha suci kau ya Allah yang telah menciptakan pemandangan begitu indah. Subhanallah. Jangan ulang ulin ke laut, ke mana Pak? Pelabuhan Ratu. Ayo, nepi ke pantai. Sok jangan nangtung di sisi pantai. Naon Pak? Iya laut sana nyiptakeun. Allahnya Pak. Sok geura syukuran. Subhanallah, maha suci ya Allah anu tos nyiptakeun laut satungtung deuleu. Subhan. Ulin tapi jadi ibadah. Ya mau ulin ke laut, jangan di sisi laut kali udah kebaturan nyamperkeun kenal teka pikir ku saya. Nah, iya laut ujungnya di mana? Cek babaturan Aisyah teu mikir kunaon. Dia nanya kenal ujung laut. Aya nu ditincak naon? Ya masih sih. Oh iya teh ujung. Tanyakan ujung laut di sisi laut. Dia ujungnya di mana? Ini bilang ku sia, ya pantai, pantai. Ujung. Lamun nanyakeun di tengah laut wajar. Anggeung-anggeungan apa rahu duaan di tengah laut di ujungnya di mana? Teuing aja teh nyaho ka kulit ai ka dieu. Tanyakeun ujung laut di sisi ari ieu. Oh, nya. Mimpi saya teman. Tanyakeun ujung laut di sisi. Itu ujung nu diticak ke pantai. Oh. Ieu mah nu belah ditu. Atuh susulna ku sia ke belah ditu. Yang anu jauh saya teh ieu. Lamun nanya di tengah laut wajar, angklung-angklungan di tengah laut yang ujungnya sisina di mana? Ayo teu nya. Oh. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, subhanallah, subhanallah. Jadi pemuda ge lamun touring, lamun ulin jadi ibadah heuh jang. Ulangan sakadar ngumbar nafsu wungkul ulin kemana-mana. Jadikan pandangan kita setiap melihat ciptaan Allah coba bertasbih subhanallah. Touring pakai motor panitia raja badi suka piknik jalan-jalan melala apa ngareureukkeun ka cape yeuh hayang langsung lah cap. Kemana ya? Pelabuhan Ratu lewat Cikidang. Pas nepi ka Kebun Sawit cek ketua pemuda di dieu enak hasil rajaban. Maksudnya ngajajar pandang sana. Wow, jadi ingat ciptaan Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci kau ya Allah yang telah menciptakan pemandangan begitu indah. Jadi ibadah ya ulin. Ayo siap pelabuhan jalan deui. Hebat pemuda gitu, pemuda Islam ya. Tapi ke pantai laut lain heureuy wungkul. Ketua pemuda nah, kumpul. Nah, jalan sisi laut. Awas ya, ulang nanyakeun sisi laut. Ulang nanyakeun ujung laut cekek wae. Cek ketua pemuda, ulang gitu. Aja tengah deh penting. Oh iya. Sisi nama ieu enggak usah ieu. Ulah nanyakeun eueuh, nu ieu tanya. Mending kita pandang laut ke tengah sana. Ujung laut di mana? Di sini. Tapi batas nggak terlihat. Subhanallah, maha suci kau ya Allah yang telah menciptakan laut menghampar luas. Subhanallah. Hebat ya ulin pemuda hasil raja. Wow kau.